jamu kanggo Iteung. Kang. Kang ih, hayu atuh. Aduh, si Nyai akan ketunduk kene. Kewe isukan deui nya ngalananya. Tuhnya si Akang mah teu sayang ka Nyai. Mak. Mak. Kenal Nyai? Itu geura si Akang. Puguh Iteung teh hayang jamu. Malah ngedeung wae. Ini kan ku emak gugakeun ya. Apa sang? Lumayan. Lumayan. Gerak gugah teh. Ya. Ya. Itu si Nyai teh hayangan jamu ya. Gerak udang sia teh. Gerak udang kebayan. Siatanya sore wae tuh. Ih, mama nih kitu-kitu teuing gak kabayang teh. Si Nyai teh yang jambu atuh jang. Cik ngalakeun tuh. Sing karunya panan keur ngidal. Mohon ke ma ayeuna badenya. Kayak ngelulung kene aduh. Adanya ngalakeun. Duh, gening kemana tangkal jambu teh? Lalu bawa iya sugan. Ih, lain tapi juga itu. Neangan dia Mana nyata pada? Iya sugan. Tah gening kapanggih tangkal jambu teh. Naik Tangkal jamu yang teuing koplok. Boy, siapa kelon dilihat malingnya? Gila. Ieu mah kur naik kungkul. Aduh, gini hese turun. Aduh. Terus Arisya, naon eta teh rekelan kitu ari lain ek maling jamu mah? Teu maling. Jadi mah cuma ninggalian hungkul dah. Lah, maneh alasan wae. Ngomong atuh ek maling mah. Henteu ton. Teu maling, cuma naik kungkul aslina. Tah eta naon Murad? Hampura ton. Awas ya mun kepanggih deui ku aing direndos geura. Ma udar. Aya naon Ma udar, ma. Ai bingung. Siate aya naon atuh? Abi tadi udahku. Boga tangkal jambu Di mana? di kebon batur. Namanya tuh nanya. Nah, nungguan. Siapa? Kalah teh di kebun batur. Hampura mah. Diajarkan ku saha? Ku batur. Sok cari orang wae ujang mah. Mana hampura mah. Ka mana Batur. Aneh aja teh. Kabur mah kabur. Astagfirullahaladzim, tobat ke pangeran. Mak, tadi asa suara si Akang, tapi ka mana? Jalan mana? Tadi mah ayah kan kali itu kelompat. Mama geus liur aduh. Emang aku naon? Ah iya tuh, kalau jambu di kebun batu. Kecil-kecil teh yang budak teh. Iya mama. Sok punya urus lah. Alah si Akang. Ka mana nya anjeunna kebunna? Mak na wae lieur komo urang. Kudu ka mana deui aing eta neangan budak. Keur mah jambu teh eta can ayaan. Istiqalah deui si kene teh. Untung uing teu beunang ku si Entot. Beunang bahaya. Uing kieu
Jika ayah suara sekebayan gitu. Nah, gede nyebut ke mana ya? Guys, yuk yuk. Yuk yuk. Tim, yang mana beda tuh, Tim? Buat. Nah, baik, rasakan tak. Karena mana yang jamu ngomong, maling, Kebayang kemana? Astagfirullah akang. Kenapa jadi kieu? Tuh akan kena akan teh ngalah jamu demi nyai. Beli geus tiga hayam. Kedah naon atuh mata kieu? Pan demi nyai, nyai kita pisan. Atuh da ana masalah jalan. Ma, ampura tabayan, ma.